Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerkit Channel. Saya Ipe dan teman saya Kang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Edo. Ya. Ini Kang Edo. Di video kali ini kita mau cerita, ngebahas tentang sebuah lagu pop Sunda anu dicanakeun ku Kang Abil Jatmika. Ya. Teu nanaon. Nah, teu nanaon Kang Edo. Menurut Kang Edo, eta teh ngartikeun naon sih gitu kan. Jadi kieu ieu mah ya, menurut Abinya ieu mah ya, menurut Abi. Ieu mah menurut Abi. Ya pasti kan benten-bentennya ieu mah menurut anu penciptaan lagi menurut benten. Ieu mah menurut Abdi ieu mah nya menurut pribados Abdi. Eta teh teu nanaon nya. Tidak apa-apa. Ya. Di Indonesia namanya tidak apa-apa. Eta teh seorang pamegatnya lalaki eta teh aya resep, aya kadeudeuh, aya kanyaah, aya cinta ka si istri. Ya, ka istrinya si perempuan tah. Tapi si lalaki eta teh duka entos nyatakeun ka encan katanya eta teh bayah teu nanaon urang teu dika cinta, teu nanaon urang teu bika nyaah, teu bika bogoh kitu nya kumanehna. Tapi si lalaki eta teh tetep teukeun ka eta ge bogoh tina hatena teh bogohnya. Ti bareto eta teh jadi cerita eta teh ke zaman SD bisa di zaman SD, zaman TK bisa wae SD, SMP teh. Tapi kan ka ayeuna eta teh bogoh we eta teh dipenem ciga namanya dipendam gitu. Menurut Kang Edo nya. Menurut Abdi mah eta teh. Wah, padahal mah awewe teh padahal mah loba keneh gitu nya. Loba. Tapi cing cirining ai katingali lalaki satia mah tetep hiji. Laras susah. Hiji pisan eta teh bogoh teh saing kilang aya nu bogoheun ka manehna ieu da urang mah resep kasih eta meureun ti bareto resep tipikeun ka ieu resep nikah cinta kasih eta teh bogoh. Ya, setia meureunna nya. Setia meureunnya nungguan duka nungguan jawaban ti awewe eta. Duka manehna encan bisa jadi encan nyatakeun. Bisa nungguan eta kumaha kabarna ngarap-ngarap jadi meureunan putus asa. Ya, putus asa teu nanaon we. Tapi yang penting ulah putus asa bunuh diri we. Nya maksudna teh aduh urang kudu kumaha. Ya kudu kumaha. Kitu salah kieu lain gitu kan. Jadi baluang we teh. Baluang. Aya baluang oge aja lagu Kang Abil teh. Pemikiran tadinya aduh jadi teu nanaon. Sudah dengar lirikna teh aya cenah teh. Ulah ngahina. Tah, menurutna teh nya teu nanaon lah urang didinya teu bogoh ka urang teu kieu. Nu penting mah ulah ngahina we ka diri urang jangan ka cek ka lalaki eta gitu. Ulah ngahina nu bakat pi jadihan hate gitu. Tapi memang si awewe teh mencan ngahina bisa wae can bisa ngajawab. Can bisa ngajawab. Bisa gitu. jadi. Karena naon tah. Tapi tina hate leutikna mah si eta awewe teh bisa jadi. Bisa jadi bogoh eta teh bogoh teh. Tapi bingung manehna teh. Tadi si awewe teh teu bisa ngajawab eta teh meureun nya si lalaki eta teh geus nyatakeun tapi can boga jawabanna karena berat oge teh berat kasih A kasih B na gitu tah. Pokona berat aduh kudu kumaha cek awewe eta teh bingung ngawe ate dibales gitu kan dibales gitu kan ukur ditingali unggul dibaca unggul eta tah siga naon jiga nu keur lalajo eta nya ieu meureunna sami eta gayanya meureunannya aya sa naon teh si lagu eta teh meureunan anjing abdi pisan cenah eta dah pasti ada seueur itu nonton cuman emang tidak mengakui karena kumaha sok lah model ieu lain kemarin dibahas masalah lagu non inget ka mantan tah eta mirip pisan di dieu mirip pisan tah pas ngimpi bener eta sama ngimpi langsung eta inget ka mantan minum kopi keur masih resep keneh kanu kopinya bungkur gitu jadi nya ada nanti ada di channel Cerkit mah
naon we ieu mah nu dicaritakeun gitu. Dibahas nu gitu. pentingnya nu pentingna cerita orang teh insyaallah positifnya tidak aya negatif lah. Kalau misalkan ada negatif ya itu mah bonus merenang. Jadi ya intinya mah dari apa cerita-cerita kita mungkin ada yang tidak apa ya, ini mah hanya sekedar obrolan kita yang ada ya. Nah ulah dibahas cerita lah kita dengan cerita yang emang biasa sehari-hari lah hidup sehari-hari. Cerita naon gitu dan penting mah cerita dan dicerkit mah da cerita kan ya dok. Model kieu pe aya awewe eta teh nya awe jeung lalaki eta teh sarua-rua keneh barogo. Bogoh bogoh cuman eta teu disetujuan ku bapana lain usaha salakina ku salakina lamun awewe nya lalaki ge sarua teu disetujuan dan ku pamaku ieu ku salakina ku pamajikanna ya lain karunya eta aduh mah teh heureuy ya mah heureuy banyol karena aya oke aya gitu udah pastilah cerita kita mah untuk kita aya eta teh nyambung cenah Kang kunaon neng abdi teh bogoh pada bogoh tapi teu disetujuan ku saha ku bapana ku orang tua henteu ku salakina nya atuh aduh ampun asli nya aya cek saya oge da kehidupan mah kitu meureun gitu atakna nah tuh hiburan lah nya mah hiburan aing ngaranna orang Sunda mah seueur banyol sakareuy kitu nya ulah dimasukkan hate nya mah ya teu naon jadi jika nu keur lalajo eta di dinya ya di dinya Kang Edo kaboro diperhatikeun sugan serius padahal meureun cenah nya teu naon ya kan serius makan eta nu nuju nonton keun bae di dinya bogoh ka abdi teh abdi teh bogoh ka abdi di dinya resep ka abdi cinta ka abdi nya teu naon da abdi oge resep aya kitu duka teh nu kasaha mah gitu beten resep lah pokona like dan komen lah pokona lamun misalkan resep pasti aya nu nge-like Kang Edo terus aya anu komen teu aya nu komen di dieu mah nya mungkin kumaha nya cing isin maralu teuing aduh jempolna duka nuju merhatikeun wae jaman kamu teu wawuh nya kenal kenalan heula gitu kan nya abi pe ya Kang Edo gitu abang ka dieu nya abang ka dieu bilih gaduh cerita nu bade dicarios bade gitu bade abdi mah urang di dieu mah urang minum coklat sareng abdi mah ka dieu bade ka dieu silaturahmi badanya da mameun mangga badanya da kopina mangga nyarira ya tahu bade kenalan bade masuk mangga diantos ku abdi mah pokona mah moal disaha mohon nya sok we mangga itu Billy hoyong kenalan senasaran si Kang Edo nu mana si Kang Edo teh nu mana si Kang Edo teh ieu gayanya ieu nya sengaja cenah Kang Edo urang pake sal atau naonnya disebatna upami di agama mah cenah kangge sorban atau rida tapi abi mah sanes ieu teh bisi ngacai jadi bisa jusut kitu tah memang gitu kan jusut kesang jadi emang sebuah apa ya sebuah sorban atau sebuah rida ini ada apa namanya tuh ada nilai sebetulnya ada nilai bukan nilai jual belinya ada nilai khusus lah kalau misalkan kenapa cenah Kang eta parake sal atau parake bisa jang jaipongan sih gitu sebetulnya ini aduh sanes keagamaan tapi nya ada ieu mah hiburan gitu iya mah bade dia nya teh sebuah bisa disebut simbol bisa di agama maka Kang Edo ada. Kenapa pakai para ustadz gitu ya? Sorban. Para ustadz pakai sorban, anu pakai imamah.
itu sunnah rasul. Gitu. Sunnah rasul. Tapi Aya. boleh buat orang biasa juga ya, yang bukan ustadz juga Ya, boleh pakai diperbolehkan. rida, pakai sorban. Nah, aya Rida. oge aya laguna eta teh. Sorban palit Sorban nih kan. palit. Nah, eta. Jadi tidak hanya ustadz aja yang pakai rida. Iya. Maksudnya rida ini kan Ya. yang diselendangin. Kalau sorban yang di Yang penting kita pakainya benar dan tidak menghina itu aja. bukan ini Nah, bukan ini mah, menghina, kan ini bukan menghina, ini mah Ya. ya. apa bisa di mode ya, Mode. ya tampilan lah istilahnya mah, supaya rada merenang rada pede pakai sebuah Tapi si yang naon itu naon. ya jantan tak aya naon lah ya mah mung. Sugan dikieu teh rezekina model jiga Roma Irama teh kan. Ya itulah, dengar, ya. pilih aya anu nanti bertanya-tanya kenapa cenah si Kang Edo sama si Kang Ipe cenah pakai sal atau rida. Kalau di agama sih Ya, sebetulnya rida, rida ya, kalau di biasa sama ya sebetulnya sal gitu kan ya. Ya nggak ada apa-apa sih ini mah, Bukan. cuman buat penampilan kita aja Penampilan supaya aja. rada naonnya. Nah, modek pantas-pantas yang teu mah teu naon. Pantas-pantasnya, Gitu. pantas Nah, merenang eta tadi nah. pantasnya. Oh, Kan naonan cenah. gitu. Mamang cenah. Oh, Mamang penting mah. mau pantas maneh nyata naon lah itu mah. Mangga lah Mamantes maneh nya mun di anu anu nonton, anu subscribe, bade komen, bade mual, bade pedas-pedas, bade asik-asik gitu. Pokoknya mangga orang amang di dieu. Amang lah intina mah di dieu. nya. Bulan puasa ada kita ada program Bulan program kan kita Ramadan ya. Ramadan. Mungkin ada Obrolan tentang Ramadan tentang pokoknya. Ramadan. Pokoknya mah di cerk itu asik lah insya Allah Asik ya. lah. Kalau Ya, misalkan menurut Ya, yang asik ya pokoknya mah kita yang mah enggak, ya udahlah nggak apa-apa gitu. bikin channel ya kita buat hiburan kita yang Hiburan kita. bagi yang suka ya Yang suka, alhamdulillah ya, kalau yang nggak suka ya nggak apa-apa, kita hanya bisa explore tentang kita cerkit channel gitu aja. Channel ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan punya cerita kan mangga lah. Mangga. Bercerita bareng lah di sini, kita bahas. Jangan Membahas apalagi tentang Ramadan mah aduh siga nama aduh Iya. seruin menjelang Ramadan. erek Yuk. ngabuburit di dia Ngabuburit. mangga Nah, gitu mangga, kan. namun. Tapi nyandak iya mamun masing-masingnya aduh Iya. abi tacan aya nu endorse ya teh. Ingat. Kamari teh aya nu endorse kan minyak wangi hungkul eta ingat teh tuh kutuangeun ke. Mangga bilih aya anu gaduh produk orang ieu nya orang di namanya teh di Promokeun mohon mangga di bede endosna. Nah, terus tadi teh Hayong ieu cenah ngulem Kang Edo cenah. aduh Kang naon gitu. Nya Kang ieu Kang Edo cenah. Nah. Aya anu abi hayong ngulem Kang Edo. mangga ai Kang naon we. naon mau naon ya ada curhat ya Ya, mana iya cenah Kang Edo abdi teh hoyong ieu cenah nanti hayong ngobrol sareng Kang Edo. Oh. Mangga eta mah langsung ke Kang Edo gitu. mangga Pabi antos bade anu gaduh panyawatnya mangga tapi eta mah langsung ka dokter we eta mah Dokter we eta. mohon panyawat naon Yang pilih aya anu ngepens ka kita. Aduh, Oh, ngepens, aduh. Tenak sawios. Sawios. Mangga. Moal di Pilih hoyong ieu naon namina teh? Ya hoyong kolaborasi lah. Sok lah. Ayo orang kolaborasi. mohon ieu ge abdi teh tos aya nu diantos antos ieu teh anu ieu mameun Iya, itu taya. Manya atuh ieu teh cai unggul ngaburu ya itu coklat tadi mah ada kan cai. Nah, ikan Tapi alhamdulillah Kang Edo sakia oge. Cerkit lancar. alhamdulillah. Aya we nya Mohon aya. abdi ngabangun ieu channel cerkit teh. Tino Kang Edo. Titu tiasa nanaon lah. Nyarios ge aduh. Era hareupeun kamera. Padahal nyalira eta teh. Aya apa ieu teh nya aya kereta ge saya teh nu ieu teh. Abdi hoyong di ieu cenah tukang Edo cenah. Di rencangan
Kak uleman aya eta teh nuhun. Nya Aduh Gusti nuhun. Sabaraha teu sabaraha ieu we tapi teh nganu penting mah. Tapi hayang dia naon cing ayanya ieu mah nya. Sigana aya nu lalajo ge aya ya. Anu ngaku-ngaku baiklah cenah kayak jadi kabogoh habis cenah aya eta teh kabogoh kontrak. Enggak pacar kontrak wae urang ka uleman cenah pada abi mah jomblo gitu. Jantan jadi iya gitu nya pelengkap itu. Nya eta ka acara nikahan menuju eta teh. Aya tah yang direncangan cenah eta teh terus aduh aing kumaha siap tentu Kang Edo mah da kumaha teh da. Aduh jadi cowok panggilan teh. Tapi pokoknya positif abi mah sanes eta. Intinya mah kita ya welcome aja tapi yang emang positif. Intinya ke situ kalau misalkan ada gitu kan. Misalkan ada yang Kang Ipe pingin ini, pingin itu, Edo pingin ini, pingin itu, silahkan. Tapi amun pingin jajan, anu ieu mah atuh da abi ge kita mau welcome lah intinya mah nya lain artis abdi mah sanes artis sanes abdi mah kan saukur seniman anu resep naon lah gitu naon pokoknya mah hari seniman mah nya seniman lah ya. Terkadang ya sih etanya tetangga apa nu bilang ieu ya cicing di imah tapi cenah aya duit aya wae cenah kieu disangka nama munjung bae padahal mah teu apaleun gawe urang teh jiga kumaha di imah oge nya. Eueuh duit kita oge sabenerna mah. Baronya jalan aduh gitu jalan-jalan jeung kieu cenah panggih deui cenah naon gawena ai cenah bisa duit teh aya wae cenah wong teh kitu nya jeung artis. Foto jeung artis kieu disangka nama munjung bae urang teh bae aduh. Padahal banyak kerjaan kieu kepada persepsi orang enggak silakan. Nu penting mah saya mah munjung henteu. Aya sih bener sebenarnya munjung mah ya munjung ka Allah, mujana mah ka Bapa, munjung ka indung, muja ka Bapa eta pula eta. Ngadoakeun mah eta intina mah. Gitu aja lah. Ya ini mah ngadoana mah ka Allah. Nya tidak tadi dek ditutup Kang Edo itu. Nah, langsung ditutup emang panto ditutup ya cerita teh emang dicekapkeun meureun bisa ka sakieu kayak mungkin di sasih Ramadan urang diteraskeun deui cerita-cerita anu emang cerita kita tentang Ramadan cerita kita seueur keneh sih kalau ya mudah-mudahan ini cerita menghibur anu nuju nonton hilap nya like, komen dan subscribe gitu. Kieu wae gini kan cerkit teh gitu. Banyaknya cerita ya emang cerkit emang cerita kita. Ya, tapi kalau ada masukan ya saya terima yang mungkin menurut kita positif nih bagus nih untuk mengembangkan cerkit. Nah, mungkin bisa lah gitu. Gitu. Ya kalau misalkan yang lagi nonton pengen ngobrol-ngobrol di cerkitnya enggak? Yuk. Ya, kita aja. Mau welcome nantilah ada di deskripsi kalau misalkan mau nge-WA atau apa nanti saya cantumin. Ya, buat video ini saya cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.